Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi bade nepangkeun biografi ti salah sahiji panulis novel sareng panyiar podcast, nyaeta Nadifa Alyasana atawa namipenana Rintik Seduh. Nadifa Alyasana atawa biasana dipanggil Sana nyaeta panulis sareng panyiar podcast. Sana teh jalmi nu gaduh akun podcast Rintik Seduh. Lahir di Jakarta, kaping 4 Mei 1888. Nyarengan janten panulis sareng penyiar di podcast Rintik Seduh, anjeunna nuju menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Jakarta. Sana resep nulis ti jaman SMP-na. Anjeunna nyalurkeun minatna dina nulis ti rupi-rupi hal. Dina waktos eta, anjeunna sok nuliskeun deui naon anu dicaritakeun ku rerencanganna. Pas di SMA, Sana bade tulisan anu didamelna dibaca ku sejen. Jadina Sana usaha pikeun ngirim tulisanna dimuat di mading sakola. Hanjakal, tulisanna teu pernah diterima jeung dimuat di mading sakola. Kusabab tulisanna teh dianggap absurd pisan. Teu berkecil hati, Sana tuluy menta tulisanna deui supaya diunggah ka blogna. Anjeunna ngarasa bagja ngabagikeun tulisanana dina blog, lantaran teu kudu mikirkeun jalma nu maca tulisanna. Saurna, nu penting mah anjeunna geus ngabagikeun tulisanana, teu disimpen sorangan. Hiji waktu, aya saurang nu maca blogna ngusulkeun nga-upload tulisanna ka platform Wattpad. Wattpad nyaeta mangrupa platform nu hadir dina wangun aplikasi pikeun maca tulisan atawa buku, oge pikeun nulis carita anu bisa dibaca ku pamake Wattpad sejenna. Sana nu tadina teu apal kana Wattpad jadi resep nga-upload caritana di Wattpad. Tulisanna anu judulna Gis NN populer pisan sareng nampi tanggapan anu positif. Dugi ka redaktur ngahubungi anjeunna sareng nawiskeun nyebarkeun carita eta salaku buku. Sana nyalira ngamimitian karir panulisna dina taun 2017. Dugi ka ayeuna anjeunna masih aktif. Sana Rintik Seduh cukup aktif nulis. Hampir unggal tahun anjeunna nerbitkeun novel. Novel karya Sana antara lain nyaeta Gis NN hiji tahun 2017, Gis NN 2 tahun 2017, Buku Rahasia Gis tahun 2018, Buku Kata tahun 2018, Buku Minta Dibanting tahun 2020, Buku Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang tahun 2020, Gis NN 3 tahun 2020, Buku Minta Disayang tahun 2020 hiji, sareng Pukul 4:30 tahun 2023. Sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.